makan tacan. Tacan nih, bikin we. Kerma tacan lapar. Nya tuh neng bade damel heula, lamun bade makan mah kuneng dan pasti pamasakeun. Mohon atuh. Tetenya. Ya. Tetenya. Ya, ya. Pika berangkat tanya bade damel. Oh, hari salaki ka mana? Sare kene. Terus juga bisa bade memantas dari pamasakeun ku Pika. Oh, mah heran. Hari salaki sare, hari pika gawe. Emang teu capek ngaraban salaki? Bisa wios mah ada rezeki neng rezeki si A kene. Ya aku mawe lah. Teu tanggung jawab salaki teh lain sare wae, kudu ngaraban pamajikan. Bae ah ka Pika kaberangan geura. Alus, pamajikan mah gawe, ari maneh leha-leha jeung kieu. Pantes mah jadi salaki. Sudah sadar. Dah tos melarian. Tacan aya pengen tanya rezeki. Tong sok loba alesan. Beungeut jiga maneh mah beungeut pangebrukan. Mohon mah, jadi bade. Lamun teu karna almarhum Bapak si Pika, aing teh sudi boga minatus siga maneh. Tong harap aing bisa nyaak ka maneh. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Wah. Semua bi lancar mana? Alhamdulillah lancar. Tadi si mamah ayahnya rios teh ka. Tuh, saya ngobrol naon. Masa dulu. Pika teh kanggo terjadi. Pika nyunkun hiji ka teh sing sabar ya. Sing percaya ka Pika. Suatu saat si mamah pasti berubah. Percaya kan? Bulan. Mau bisnis suka mari teh? Lancar. Alhamdulillah kemarin oge anu terus bisa 100 picis. Alhamdulillah. Kita juga tuh sia-sia. Mudah-mudahan atuh sasi payun mah teh tembus berkali-kali lipat. Amin. Mudah-mudahan wa. Boga salaki kitu ge bangga. Ih mama nyaros gitu. Ai geus boga salaki pura sare oge. Lamun pek mama jadi pamajikanna teu sanggup. Pas lah aku bilang bakat dah senang sakit itu. Jalan yang kita Yes lah, lewati tenang ronda. Ini mah bermasa bener setiap hari sini suami. kita Ah, percaya neng kasih sabar. Jadi pada milenial damel teh. Jadi nih, mudah-mudahan mah dua kene ya. Pernah didoakeun suami ngeganteng teh sing nengakeun pada bulan. Amin. Berangkat lagi ya. Sinarion rapi, arek ka mana? Beneran damel mah. Tong sok-sokan angan gawe, percuma pakaian rapi, ari pendidikan rendah mah. Beungeut siga maneh mah pantesna jadi kuli bangunan. Aku taruh deui.
Aku naon? Cari tahu kan. Tanya kayak lu mana? Kurang kumaha sabar ya. Capek ya. Si mamah tuh naon? Sok nyaritakan neng laki cana. Aing kurang kumaha sabar sih di dia. Yang harus pakai lu mana? Dimiti kawin lebih kaya. Ngeslah. Tepat dulu ya yang saya lapor kain. Tapi kan Gua main ini. bisa diselesaikan dulu. Begitu kan bisa diselesaikan dulu. Ngeslah. Perlu nyaram-nyaram aing. Mestinya aja neng, boleh banget neng. Lain aing nu teh nyar. Tapi kolot mana nu teresep ka aing? Hei, kami nyatakan aing. Itu masih salah si Alma. Cici, tong sok mela-mela salaki maneh. Pan geus nyaho, salaki maneh mah geus teu guna. Amun maneh arek ini jung. Tiba lagi aing mah geus udi kok peminatu jiga maneh. Ibu beli titah. Aing ini teh enak. Jeung maneh gua pilihan. Ini aing poe nu maneh. Maafkan aku. Tika.